Seni padalangan mere contoh jangan dikan
pagelaran wayang tatu mawang pirak deui keresekar katut nayaga jadi ciri anu pasti saunira tandana panjang sinenggi sabda uning sinenggi sabda uning saunira tandana panjang sinengi sabda wala bakti dening asih ya dening asih ya kang asih aja katara nyutat riwayat baheula nyungsi lalakon bihari wayang nu ngandung perlambang jasana ti para wali natrat dugi kaki wari dipupusti tur dijungjung di rumah sarta diraksa sangkan jadi ajen diri kapengkaran warisan karuhun urang gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kasarius ngawiasaken kawontenan nagara Paranggubarja nagara kajinan sang nalendra bibisik Prabu Kalagubarja remagan kian pati kala srengi lan senopati Kalabadra
sami tungkul kamari keludat nyembah dari mang sabda azrih ningali pamor nalendra watak wantos sang nalendra gagah sakti mandraguna jangkung gede si mardada bewa si merustaya papadana sang nalendra kangan di kasang nalendra kawat aling lisan mekaten pengantikanipun ayah pati coba ka dikaharep diuk nalan Senopati hae kaulah abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan unyuk semangat atuh aya pikir naon tansah diajeng-ajeng tunggu ti mangga paduka Senopati Kalabadra unyuk sumanga ngahaturkeun nampi kana pembagi kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologong malum ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nuka candak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun paduka ya Senopati dimaklum kukulai aya pikir saeunaon aya nang acu purwa panjenengan kreseni malan ari sabenerna purwa dihaturanan lingih Kipati jeung Senopati kukula sabenerna dina waktu ayeuna kula meunang kaprihatinan anu luar biasa nyaeta ngeunaan pribadi Pati kaula teh asa gering nang tunggalang layu peting tega kana sare urang tega ninggalkeun dakar upama lumpat ka tempat sare nganukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling sabab kaula ngadenge saur panita cenah eta manusa mua menang panghampura ti pangeran sanajan jung kakidul brakawetan kakaler kakulon mua menang panghampura tanpa ridho kampura inung jeung bapa ari sedengkeun kaula teh hirup can bisa mulang tarima kanu jadi bapa nyaeta Kangjeng Rama Suwargi kakasihna nyaeta Kangjeng Rama Kalaruci numutkeun sejarah nu geus katarima ku kula ari Kangjeng Rama ngemasing pati tumakaning perlayana teh nyaeta ku leungeunna si Panu Dewanata anu kiwari jadi raja nagara Astina san sudira saning ati lamun kula can bisa maekan eta si Panu Dewanata raja Astina hal sakitu dina waktu ayeuna wayahna maneh jeung Senopati waladia bala tamtama siapkeun sika pedang tam sirga damidi candra sapanah limpung dina waktu ayeuna kula hayang malespati hayoh iringkeun waladia bala tamtama urang kodaran si Panu Dewanata kitu rayi ujar meneng Gusti Petengati Wisma wisiar meneng Gusti Petengati nira atini
salin pawarna wala salin sumabda ieu patilan senopati bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudah gunirahangan dikasang patih kunaon maneh ngalamun ngahurang ngarang meneng namanya teu sanggup apa jejerih pati para lun maklum anu kasuhun ninggalih di pamrih hapunten anu ditedak paduka awon kapi unyu coba nanging parendene kitu dina abdi Gusti sumangem dina waktos ayeuna sanes mapatahan nanging ieu mah pandangan coba pandangan naon atuh kanya sok nyenger naon pandangan nu bakal dikeluarkeun sok nya abuskeun aspirasi anu baris ka harti nangron upamina bae ayeuna urang ngayakeun serangan ka nagara Astina bener bakal pinangih sangkaan suran boh ti pihak itu boh ti pihak ieu kitu manawi nah maneh teu satuju sanes teu satuju nanging ieu teh bakal seueur anu korban ku ayeuna perang anu kaemut ku abdi Gusti rahayat bakal katalangsar sareng henteu sakedik waragan anu bakal ansur anu bakal kaluar saraja katang Tuhan pamikiran maneh kumaha ayeuna nanging sing upami emut abdi Gusti kana wartos anu kenging dipercaya naon dina waktos ayeuna teh cenah numutkeun wartos eta raja Astina teh Prabu Pandu Dewanata teh nyaeta nuju aya di alas Pringgan Dingasala aya di alas Kendrayana nah kenal kermoro sanes margi ari Pandu Dewanata teh cenah kagungan putra nyaeta ngalahirkeun garwana Dewi Kunti Nalibrata tapi eta jabang bayi teh masih keneh kabuntel ku nyaeta pamungkusna ta bayi jadi buntelan eta bayi teh teu aya hiji pakarang anu teurak nyoehkeun kana eta buntelan mayit jadi masih keneh kabulen ku eta mayit ku eta bayi lain mayit atuh bayi urut leres punten ki adi punten da manusia masuk salah sumuhun eta oge sumuhun hari jelema matungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samanit ganti saja merubah janji sore sajen tara kapake isu eta jelema heuda urang mah teu cicing dina hiji martabah sanes ieu tetapi aya dina sifat Allah gingsir urang mah nya Allah ieu tak kitu paduka jadi dina waktu ayeuna teh Prabu Pandu Dewanata teh aya di alas Krendayana nyaeta supados eta bungkusan bayi teh tiasa direjet ku makhluk-makhluk leuweung nanging dugi kadanget ayeuna teh teu acan hiji tacan aya hiji sato anu garalak oge tiasa nyoekeun eta buntelan kana eta buntelan bayi teh hebat kumaha eta orokna hirup di jero lumawi saurna teh hirup ukey-ukeyan wae totonyok mulahan ti jero teh tumahat hebat jadi ayana si Pandu Dewanata ayeuna aya di alas Kerdayana ora kapinu gawe paduka ayeuna upami teh mah palai malespati ka Pandu Dewanata ulah ngalibatkeun wala dia bala tamtama anu seueur paduka kumaha abdi Gusti sareng ieu pun adi senopati atuh salira antos wae di dieu sawias abdi Gusti ana bakal ngajugjug ka eta alas Pringgan Dingasala bakal dibomohan iya hebat kula boga pati cemerlang hayang sabaraha gaji maneh bulan hareup ti ya wios asa THR ayeuna Gusti nya naon THR ye tunjangan hari eta teh geuning hari kiamat ye
gitu kulan Gusti sanggup maneh sangem abdi Gusti syukur bagja kumbayangan lamun kitu sarana maneh kur bisa mawas sirahna si Panu Dewanata sanggup abdi Gusti sangem paduka nanging dinten iraha ieu teh waktu sama saya ulah diisu pagetokeun ayeuna maneh kudu lumampah bade ngabantun wal di bala tamtama we ari dua kompi bawa Kiadi bulan urang sami lumampah dina waktu ayeuna atuh sae mangga urang sasaranganeh dina waktu ayeuna hai sajumlah wala dia bala tamtama keluar ayo siapkeun tenaga jeung pikiran urang sami lumampah ngajugjug ka alas Krendayana nyaeta urang ngaran nyawa si Panu Dewanata dina waktu ieu mangga amit paduka syukur bagja kumbayangan kana kasanggupan maneh aya amit mungkur paduka brap senopati Panu Dewanata saudara saning ati aiku pamatsan nenyo bugang maneh padu para panayagan anu saroleh minal aidin wal faidin apunten ti abdi lahir sareng batin dina sasih Februari ayeuna teh sumuhun Februari kula 87 ninggang dina caketna Idul Fitri kantenan kula hapunten lahirna sareng batina kasadayana we nya sami-sami jisim abdi ge kula ayeuna jisim abdi teh kengeng pancen bade angkat ka mana atuh kula bade mios ka hiji leuweung anu disebut leuweung Krendayana olaras nyaeta numutkeun bejati nu beunang dipercaya sumuhun Raja Astina anu ngaran Panu Dewanata teh cenah di dinya ayeuna teh keur merbayak sanyieun kemah laras nyaeta hayang mukakeun bulan orok olah putra anu geus mang bulan-bulan acan keneh kaluar tina buntelan eta jabang bayi sumuhun sugane atuh beunang ku uing dipaehanana eta Panu teh nya laras kenging bonus bejana Panu teh pitak cenah oh kapitatnya kieuan kula ayo dulur-dulur mangga didoakeun we sing salamet non sing hasil nu dimaksud eta Kesuma mata mata
daguan di dieu. Sok tinggalin wae eta mah. Di daguan anak di mana? Di dieu. Ya di dia nanti di mana? Eta cerewet sita. Sadahayam kongkorongo. Sadaya Yap di dieu di daguannya di gang. Gang naon? Gang garongan. Didaguan di Gadisjan cerewet. Daguan di dia ya di Parapatan Ijan. Oh, Dinya eta benar. Hei panayagan. Aya naon sujang? Dek mari lunga. Nu ana we di sim abdi makulan Ari mana geuy narima THT? Parantos kamari kurang. THT teh tunjangan hari tua. Nya. Nah, make bujeng-bujeng nah pedit dunungan anak. Teu parantos. Kamari ge kenging sarung ka meja artos. Nah, geuning teu unyuk rasa. Wah ujuk rasa tuh ari. Ini pasti Nya, ayo ah. mangga kuda mangga. Ngupat si muat ke batur kelakuan nu tak jujur sameme nyelaka batur pariksa badan sakujur wayang teh nganong